Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh Allah Ta'ala mahaluhur Allah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu ilaih kana dawuhan anu neme. Ya ibadi he hamba-hamba kaula inni sayaktosna kaula haramtu eta geus ngaharamkeun kaula adzulma kana zalim ala nafsi atas diri kaula wa ja'altu jeung geus ngajadikeun kaula hu kana itu zalim bainakum di antara maraneh kabeh muharraman kana anu diharamkeun fala tudzalimu mangka ulah silih darolim maraneh kabeh. Ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh dhalun eta anu tersesat illa man anging jalma hadaitu geus nuduhkeun kaula huka itu man pastahdu mangka kudu menta pituduh maraneh kabeh ni ka kaula ahdi maka bakal mere pituduh kaula kum kamaraneh kabeh. Ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh jaiun eta anu lapar illa man angin jalma at'amtu geus mere dahar kaula hu ka itu man fastat aimu mangka kudu menta dahar maraneh kabeh ni ka kaula ut'aim maka bakal mere dahar kaula kum ka maraneh kabeh. Ya ibadi he hamba-hamba kaula kullukum ari saban-saban maraneh kabeh arin eta anu ditangtaranyang illa man angin jalma kasautu geus makeanan kaula hu ka itu man fastaksu mangka kudu menta pakaian maraneh kabeh ni ka kaula aksu maka bakal makeanan kaula kum ka maraneh kabeh. Ya ibadi he hamba-hamba kaula innakum sayaktosna maraneh kabeh tuhtiuna eta garawe kasalahan maraneh kabeh billaili di waktu peuting wan nahari jeung di waktu beurang wa ana bari ari kaula agfiru eta maha ngahampura adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an barina anu sakabehna. Fastagfiru maka kudu menta hampura maraneh kabeh ni ka kaula agfir maka bakal ngahampura kaula lakum ka maraneh kabeh. Ya ibadi he hamba-hamba kaula innakum sayaktosna maraneh kabeh lantablugu eta moal tepi maraneh kabeh durri kana ngamadaratkeun ka kaula fatadurru mangka ngamadaratkeun maraneh kabeh ni ka kaula walang tablugu jeung moal tarepi maraneh kabeh naf'i kana mere manfaat ka kaula fatangfa'u mangka garawe manfaat maraneh kabeh ni ka kaula. Maksudna kirang langkung urang sebagai hamba Allah moal bisa mere kamadaratan moal bisa mere kamanfaatan ka Allah. Mentak lapan fatadurruni jeung fatang fauni teh eta teh lapan ngawoleh sok bisi teu percaya mah mere kamadaratan jeung kamanfaatan ka kaula sebab moal bisa kitu urang teh mere kamanfaatan jeung mere kamadaratan ka Allah. Ya ibadi he hamba-hamba kaula lau anna awalakum lamun teh masa nya-nyana anu pangheulana ti maraneh kabeh wa akhirakum jeung anu akhir ti maraneh kabeh wa insakum jeung kalangan manusa ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung kalangan jin ti maraneh kabeh kanu eta bukti itu awalakum akhirakum insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin eta tetep ngabogaan hate jalma nupang takwa-takwana minkum timaraneh kabeh mazada maka moal nambahan naon zalika itu kaunukum ala atqa qalbi rajulin wahidin kabuktosanana urang sebagai makhluk ngabogaan hate makhluk
anu pang mulia-muliana atawa ngabogaan hate makhluk anu pang takwa-takwana. Fi mulki dina kerajaan kaula syai'an kana hiji perkara oge. Ya ibadi he hamba-hamba kaula lau anna awalakum lamun teama saknya-nyana anu pangheulana ti maraneh kabeh wa akhirakum jeung anu pangakhirna ti maraneh kabeh wa insakum jeung kalangan manusa ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung kalangan jin ti maraneh kabeh. Kanu eta bukti itu awalakum akhirakum insakum wajinnakum ala afjari kolbi rojulin wahidin eta tetep ngabogaan hate hiji jalma anu panglacut-lacutna mingkum timaraneh kabeh. Mana kosok maka mual ngurangan naon zalika itu kaunukum ala afjari kolbi rojulin wahidin kabuktosanana urang sadaya sebagai makhluk ngabogaan hate jalma nu panglacut-lacutna mim mulki tina kerajaan kaula sayan kana hiji perkara oge. Maksadna upami telepat kieu lamun teh mah sakabeh makhluk ti kalangan jin manusa ti mimiti jin pertama dugi ka jin terakhir ti mimiti manusa pertama Nabi Adam dugi ka manusa terakhir di akhir zaman. Kabeh ngabogaan hate jalma nupang takwa-takwana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kabeh eta jin jeung manusia teh hatena teh seperti hate Nabi Muhammad dina pada takwana. Tah katakwaan makhluk nu sakitu lobana moal bisa nambahan kana kerajaan Allah. Da ari kerajaan Allah mah teu kapengaruhan ku salianti Allah, teu kapengaruhan ku makhluk. Nya kitu oge sabalikna lamun teh mah kabeh kalangan manusia jeung jin ngabogaan hate jalma nu panglacut-lacutna gambaran beureun jiga Firaun to Namrud kabeh. Tah kalacutan kabeh jelema jeung jin moal bisa ngurangan saeutik oge kana kerajaan Allah, kana kekuasaan Allah, kana kemuliaan Allah. Ya ibadi he hamba-hamba kaula lau anna awalakum lamun teh mah saknya-nyana jalma nu pangheulana ti maraneh kabeh wa akhirakum jeung anu pangpandeurina ti maraneh kabeh wa insakum jeung kalangan manusa ti maraneh kabeh wa jinnakum sareng kalangan jin ti maraneh kabeh. Qamu eta narangtung itu awalakum akhirakum insakum jinnakum fi so'idin dina hiji palataran luhur dataran tinggi wahidin anu sahiji fasalu tuluy marenta itu anu kabeh nika kaula fa'ataitu tuluy mere kaula kulla wahidin ka saban-saban anu sahiji mas'alatahu kana pamentakna itu kulla wahid. Mana koso maka moal ngurangan naon zalika itu i'ta'i kulla wahidin mas'alatahu masihanana Allah kana pamenta saban-saban makhluk mimma tina perkara indi tetep itu mak sandingan kaula illa kama angin sapertikeun perkara yang kusuk ngurangan naon al-mukhitu jarum idza udkhila di mana-mana diasupkeun dicelupkeun al-bahro kana lautan. Hartina lain berarti kepemilikan atau kekuasaan Allah ngurangana saeutik tapi ieu teh dina pada moal nguranganana. Ya ibadi he hamba-hamba kaula innama hiya a'malukum pastina wungkul ari itu pirang-pirang amal maraneh kabeh si eta bakal ngitung kaula hak kana itu amal lakum pikeun maraneh kabeh thumma wafi tuluy bakal ngabales kaula kum ka maraneh kabeh iya hak kana itu amal. Faman mangka ari saha jalma wajada manggihan itu man khairon kana kahadean falyahmad mangka kudu muji itu man Allah ka Gusti Allah. Waman sareng ari saha jalma wajada eta manggihan itu man goiro dzalika kana salianti itu khairon
berarti manggihanana teh kana kagorengan. Fala yalumanna mangka ulah nyacad nyana itu si man illa nafsahu angin kana dirina man. Wal hadithu sani ajazani bihil alamatus sayyidu Ahmadul Mursafiyul Misriyu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.